Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Dina taun ka-15 pamarentahan Prabu Tiberius, Pontius Pilatus jadi gubernur di Yudea, Herodes marentah di Galilea, Filipus saderek Herodes marentah di Iturea jeung Trachonitis, Lisanias marentah di Abilene, Anas jeung Kayapas jaradi Imam Agung. Nyadina taun eta Allah ngandika ka Yohanes, putra Zakaria, anu keur mukim di gurun Keusik. Bral Yohanes angkat ka sakuliah wewengkon walungan Yordan, tuluy ngawuruk saurna, "Geura tarobat, sarta kudu dibaptis, sangkan dihampura dosa ku Allah." Hal ieu geus dituliskeun dina kitab Nabi Yesaya, unggalna, "Aya anu cumeluk di gurun Keusik, sadiakeun jalan keur pangeran, jeung jalan anu lempeng pikeun mantena. Lebak-lebak urugan, pasir-pasir, gunung-gunung datarkeun, anu pungkal pengkol jeung lempeng, anu tarektok ratakeun. Sakumna manusa bakal narenjo Allah nyalametkeun manusa." Jalma-jalma merul daratang ka Yohanes marenta dibaptis. Ari saur Yohanes ka maranehna, "Maraneh, oray-oray, ceuk saha maraneh bisa piluputeun tina siksa Allah nu pasti bakal narajang? Tembongkeun dina tingkah laku, lampah, anu nyirikeun yen maraneh geus tarobat tina dosa. Jeung ulah nyebut-nyebut yen maraneh teh turunan Ibrahim. Kaula ngabejaan, Allah iasaeun ngadamel turunan Ibrahim tina ieu batu-batu. Kampak geus tarapti pikeun nuar tangkal tina akarna. Unggal tangkal anu goreng buahanana bakal dituar, alungkeuneun kana seuneu. Kedah kumaha atuh kuring sadaya teh?" Jelema-jelema naranya ka anjeunna, walerna, "Anu boga baju dua bikeun hiji kanu teu boga. Anu boga dahareun kudu mere kanu teu boga. Pak Guru, dupi kuring kedah kumaha?" Tukang-tukang mulung pajeg anu daratang rek marenta dibaptis. Walerna, "Ulah narik pajeg leuwih tina jumlah anu geus ditangtukeun." Aya serdadu sababaraha urang naranya kieu, "Dupi kuring kedah kumaha?" Walerna, "Ulah papaksa ka duit batur, atawa nuding mitenah ngarah duitna, kudu ngarasa cukup ku duit gajih." Jalma-jalma mimiti baroga harepan, sarta hatena mimiti malikir palangsiang anjeunna teh Kristus tea. Numatak saur Yohanes deui, "Ari kami mah ngabaptis ka maraneh teh ku cai, tapi engke aya anu leuwih agung tibatan kami. Mangudarkeun tali tarumpahna ge kami ngarasa teu layak. Anjeunna mah engke ngabaptisna teh ku Roh Suci jeung seuneu. Pananganana nyepeng nyiru, bakal napikeun kengingna ngirik sangkan bersih. Tariguna dilebetkeun ka jero leuit kagunganana. Huutna diduruk di jero seuneu anu moal pareum-pareum." Rupa-rupa carana Yohanes ngawurukeun Injil kasalmetan ka jalma rea, sarta mepeujehan sangkan maranehna babalik pikir. Ari ka Raja Herodes mah anjeunna nyeuksekan, lantaran Herodes migarwa Herodias, garwa saderekna, jeung midamel kajahatan-kajahatan liana. Tapi Herodes malah nyucudkeun kajahatanana. Yohanes ku anjeunna dipanjara. Sanggeus jalma rea kabeh dibaptis, Yesus oge dibaptis. Waktu anjeunna keur sembahyang, brai langit muka,
Tuluy lungsur Roh Suci ka anjeunna dina wujud manuk japati. Geus kitu aya gentra kieu ti sawarga. Hidup teh putra kaasih ama. Hidup matak suka kana hate ama. Yesus ngawitan barang damal. Ari yuswana kira-kira geus 30 tahun. Ceuk jalma rea anjeunna teh putra Yusup. Ari Yusup putra Eli. Eli putra Matat. Matat putra Lewi. Lewi putra Malki. Malki putra Yanai. Yanai putra Yusup. Yusup putra Matatias. Matatias putra Amos. Amos putra Nahum. Nahum putra Esli. Esli putra Nagai. Nagai putra Maat. Maat putra Matatias. Matatias putra Simei. Simei putra Yosek. Yosek putra Yoda. Yoda putra Yohanan. Yohanan putra Resa. Resa putra Serubabel. Serubabel putra Sealtiel. Sealtiel putra Neri. Neri putra Malki. Malki putra Adi. Adi putra Kosam. Kosam putra Elmadam. Elmadam putra Er. Er putra Yosua. Yosua putra Eliezer. Eliezer putra Yorim. Yorim putra Matat. Matat putra Lewi. Lewi putra Simeon. Simeon putra Yuda. Yuda putra Yusup. Yusup putra Yonam. Yonam putra Elyakim. Elyakim putra Melea. Melea putra Mena. Mena putra Matata. Matata putra Natan. Natan putra Daud. Daud putra Isai. Isai putra Obed. Obed putra Boas. Boas putra Salmon. Salmon putra Nahson. Nahson putra Abinadab. Abinadab putra Admin. Admin putra Arni. Arni putra Hesron. Hesron putra Peres. Peres putra Yuda. Yuda putra Yakub. Yakub putra Ishak. Ishak putra Ibrahim. Ibrahim putra Terah. Terah putra Nahor. Nahor putra Serug. Serug putra Rehu. Rehu putra Peleg. Peleg putra Eber. Eber putra Selah. Selah putra Kainan. Kainan putra Arpaksad. Arpaksad putra Sem. Sem putra Enoh. Enoh putra Lamek. Lamek putra Metusalah. Metusalah putra Hanok. Hanok putra Yared. Yared putra Mahalalel. Mahalalel putra Kenan. Kenan putra Enos. Enos putra Set. Set putra Adam. Adam putra Allah. Sakitu dawuhan Gusti Allah.